Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu sareng wajib ma'al qodoi sarta kodo naon al imsaku ngeker lisaumi kana puasa fisitati mawadi'a dina genep pirang-pirang tempat. Al awalu ari anu kahijina eta fi Ramadona tetep dina bulan Ramadan, la fi ghairihi henteu dina salianti itu Ramadan. Ala muta'adin kajalma anu ngahaja-haja bifitrihi kana bukana itu muta'adin. Wasani sareng ari anu kadua na eta ala tarikin niati tetep kajalma anu ninggalkeun niat laelan dina waktu peuting fil fardi nisbat dina puasa fardu. Wasalisu sareng ari anu katilu na eta alaman kajalma tasaharo anu sahur itu man donan bari nyangka bako al-laili kana tetepna peuting fabana tuluy narima jelas naon khilapuhu nyulaya anana itu dzon. Warobi'u sareng ari anu kaopatna eta alaman kajalma aftoro anu buka itu man donan bari nyangka al guruba kana surupna panon poe fabana tuluy narima jelas naon khilapuhu nyulaya anana itu don aidon deui. Wal khomisu sareng ari anu kalima na eta alaman kajalma bana anu jelas lahu ka itu man yauma salasi sa'bana dina poenan ka30 bulan Sa'ban naon annahu sanyana itu yaum eta min Ramadana tetep dina bulan Ramadan. Wasadisu sareng ari anu kagenepna eta alaman tetep kajalma sabako anu kalepasan hu ka itu man naon maul mubalagoti cai anu ngabangetkeun minal madmadoti tina kakemu wastin sakin sareng nyingreuk cai. Paslun hartosna ari ieu pasal sahiji. Ya betulu batal naon asaumu puasa biridatin ku sabab murtad wahaidin sareng sabab haid wanipasin sareng sabab nipas au wiladatin atawa sabab ngalahirkeun wajunudin sareng sabab gelo walau lahdotan sanajan kabuktosan itu junud eta anu sakedeung wabi igmain sareng sabab sakalor wasakarin sareng sabab weureu ta'adza anu ngahaja-haja itu jalma bihi kana itu sakar. In ama lamun ngumuman itu igma sareng sakar jami'an nahari kana sakabehna beurang. Paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji al iftoru ari buka puasa fi Ramadana dina bulan Ramadan eta arba'atu anwa'in aya opat pirang-pirang warna. Wajibun ari anu kahijina eta buka anu wajib kama sapertikeun perkara fil haidi anu tetep itu mak di awewe anu head wanu pasai sareng anu nipas wajaijun sareng ari anu kadua na eta buka anu wenang kama sapertikeun perkara pil musafiri anu tetep itu ma di jalma anu leuleumpangan atawa nyanyabaan wal maridi sareng jalma anu gering wala sareng ari anu katilu na eta anu henteu wajib wala sareng henteu anu wenang kama sapertikeun perkara pil majnuni anu tetep itu ma nisbat di jalma anu gelo. Wa muharramun sareng ari anu kaopatna eta buka anu diharamkeun kaman sapertikeun jalma akhoro anu ngahirkeun itu man qodoa Ramadana kana ngodoan puasa bulan Ramadan ma'atamakunihi sarta kongangna itu man kana kodo hata dzoko nepi ka rupek naon al waktu na ngodoan anhu ti itu man. Wa aksamul iftori sareng ari pirang-pirang bagian buka eta arbaatun aya opat aedon deui
ma ari anu kahijina eta perkara yalzamu anu misti pihi dina itu ma naon al qada'u qada wal fidyatu sareng pidyah wa huwa sareng ari anu wajib qada sareng pidyah eta isnani aya 2 al awalu ari anu kahijina eta al iftoru buka puasa li khaupin karena sieun ala ghairihi ka salianti itu jalma wasani sareng ari anu kadua na eta al iftoru buka puasa ma'ata khiri kodoin sarta ngahirkeun kodo ma'a imkanihi sarta kongangna itu jalma kana kodo hatta ya nepi ka datang non Ramadanun bulan Ramadan akhoru anu sejen itu Ramadan saniha ari anu kadua na tina itu arba'ah eta ma perkara yalzamu anu misti pihi dina itu ma naon al qada'u qada dunal fidyati halna henteu wajib pidyah wa huwa sareng ari itu ma eta yaksuru anu loba itu ma kamu ma alaihi sapertikeun jalma anu sakalor wasali suha sareng ari anu katiluna tina itu arba'ah eta ma perkara yalzamu anu misti fihi dina itu ma naon al fidyatu wajib pidyah dunal qada'i halna henteu wajib qada wa huwa sareng ari itu ma eta syekhun aki-aki kabirun anu kolot itu syekh wa rabi'uha sareng ari anu kaopatna tina itu arba'ah eta la henteu anu wajib qada wala sareng henteu wajib pidyah wa huwa sareng ari itu la wala eta al majnunu jalma anu gelo alladzi anu la lam yata ada anu henteu ngahaja-haja itu ladi bijunudihi ku gelo na itu ladi paslun hartosna ari ieu eta pasal sahiji alladzi ari anu la yuktiru anu henteu ngabatalkeun itu ladi mimma sabab perkara yasilu anu tepi itu ma ila zaupi kana beteung eta sabaatu afrodin aya 7 pirang-pirang pencilan ma ari anu kahijina kadua sareng katilu eta perkara yasilu anu tepi itu ma ila zaupi kana beteung binisyanin ku sabab boho au jahlin atawa ku sabab bodoh au ikrohin atawa sabab dipaksa wabijiryani roikin sareng ari anu kaopatna eta ku sabab berjalana ciduh bima kana perkara baina asnanihi anu tetep itu ma antara pirang-pirang huntu na itu jalma wa qad azaza sareng nyata apes itu jalma an majihi tina ngaluarkeunana itu roek li udrihi karena udurna ngaluarkeun itu roek wa ma sareng ari anu kalima na eta perkara wasola anu tepi itu ma ila zaupi ilal zaupi kana beteung wa kana sareng kabuktosan itu ma eta gubarut toriki kekebulna jalan wa ma sareng ari anu kagenep sareng katujuh eta perkara wasola anu tepi itu ma ilaihi kana itu zaub wa kana sareng kabuktosan itu ma eta gor balata dzakiki bubuk tipung au dubaban atawa laler to iron anu hiber itu dubab au nahwahu atawa bangsa na itu dubab wallahu sareng ari Gusti Allah eta a'lamu anu uninga itu Allah bisawabi kana bener nas'alu nyuhunkeun abdi Allah ka Gusti Allah al karima anu berehan itu Allah bijahin nabiyihi kalawan keagunganana nabi na itu Allah alwasimi anu alus dedeganana ayyukhrija kana muga ngaluarkeun itu Allah ni ka kami mina dunia tina dunia musliman halna anu Islam
wa walidayya sareng ka ibu rama abdi, wa ahibbai sareng ka pirang-pirang anu dipika cintaku kami, waman sareng ka jalma ilayya ka kami intama anu nganisbat itu man, wa ayaghfiro sareng muga ngahampura Allah li ka kami, walahum sareng ka itu nu kabeh, mukhimatin kana pirang-pirang dosa anu gede, walaman sareng dosa anu leutik, wasolla sareng muga nambihan rahmat saha Allahu Gusti Allah ala sayidina ka Gusti urang sadayana, Muhammadin tegesna Kangjeng Nabi Muhammad, Muhammad ibni Abdillah Muhammad anu jadi putrana Abdullah, Abdullah ibni Abdul Thalib Abdullah putra pamegetna Abdul Muthalib, Abdul Muthalib ibni Hasim, Abdul Muthalib putra pamegetna Hasim, Hasim ibni Abdi Manaf, Hasim putra pamegetna Abdi Manaf, Rasulillahi anu jadi utusanana Gusti Allah ila kafatil khalqi ka sakabeh makhluk, Rasulil malahimi tegesna rasul anu tukang perang, Habibillahi tur anu jadi kakasihna Gusti Allah, Al-Fatihi tur anu jadi mimiti, Al-Khotimi tur anu jadi panutup, wa alihi sareng muga ka keluarga na Kangjeng Nabi, wa sohbihi sareng ka sahabatna Kangjeng Nabi, ajmaina tegesna sakabehna, walhamdu sareng ari sadayana jenis puji anu opat eta lillahi haknang tumili Gusti Allah, Robbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Tamat, mudah-mudahan sing manfaat anu lepatna hungkul tina kabodohan abdi, anu leresna hungkul ti Gusti Allah. Wallahu a'lam bishawab.